Sanjaya Garang asli na soba Gela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya tepas Sunda di mana bayayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng aki dina siaran dongeng dipancarluaskeun ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pamirsa sadayana kumaha daramang sadayana. Alhamdulillahnya upami daramang mah mugi wae sadayana aya dina panang tayunganna Allah Ta'ala dipaparinan kesehatan lahir sinareng batin jembar managampi rezeki sarta tebih tina balai amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana urang neraskeun hanca anu katunda nyaeta lampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa dina lakon Setan Ranca Bangke anu ayeuna nica kana bagian kasabaraha ieu teh ka-12. Kumaha drasan lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui tapi nasa tacan aki medar dongeng mangga kangge anu nembean mancon nembean ngadangukeun ulah asa-asanya di subscribe heula di teke pelebah tombol loncengna supados aya notifikasi tetapi beja kana HP-na sewang-sewangannya upami aki neraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Mugi-mugi wae sasarangan urang ieu tiasa janten pangreuah-reuahnya anggoning ngamumule seni dongeng Sunda. Supados seni dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda par asa makna sor bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Nini kelong anu poho teu kaburu mawa tongkat hideungna minangka pakarang andalanana sabab harita kaburu kajurung ku nafsu hayang gagancangan males pati ka Setan Ranca Bangke nya kapaksa harita nyang hareupan Setan Ranca Bangke ku tangan kosong. Nini kelong harita ngagaya bag nyamar ka arah Setan Ranca Bangke bari dina wangunan jurus rau kelong andalanana dua cakarna butbat ngababad ka arah beheung nu jadi musuhna. Tapi marunda ngalias Setan Ranca Bangke rikat ngangkat dua leungeunna pikeun nakis panarajangna nini kelong. Hiu kudu des sok nini kelong anu panarajangna gagal langsung bae ngayunkeun dua sukuna anu direngkepkeun ngahiji pikeun najong dadana marundang dina gerakan kelong ngampi cedak dua suku nini kelong teh nang bisa nejeh kana dada marundang anu tulang igana katempo naronyol kawas gamang. Tapi tetela kekuatan lapisan tenaga jerona marundang teh kuat kacida. Laina awakna anu rubuh dijejak ku sukuna sinini
tapi kalakah nini kelong na anu awakna mental ka tukang. Untung baik nini kelong teh masih bisa ngawasa karena keseimbangan badana. Manehna masih kene sempat salto tapi kadua sukuna bisa ajak deui ini cak kana taneuh. Nini kelong molotot sorot panonna mancarkeun seuneu dendam anu ngagugudag. Nini kelong harita sindakep dua leungeunna di hareupeun dada bibirna kunyam-kunyam ngarapalkeun jang jawokan anu teu kaharti bahasana. Saterusna nini kelong teh ngahuit menit tarik cuit. Teu lila ti mana datangna teuing eta datangna teh ti mana heula da ratusan rombongan kelong jeung lalai ngadadak ting gaya bag. Hiber ngalut datang ke eta patempatan. Langit teh jadi poek sabab katutupan ku rombongan kelong anu hiber muih di saluhureun setan ranca bangke jeung nini kelong. Sora hiberna ratusan kelong anu ngaguruh awor jeung sora kelong anu ting ciricit ting jeruit manit tarik recet patembalan. Kayaan di eta tempat jadi geuman pikasieun. Nini kelong harita ngagero tarik bari nunjuk ke arah setan ranca bangke. Warudak recah eta jalma teh hakan tepi ka teu nyesa ludes. Awas anu ngarti karena parentahna sinini. Ratusan kelong beraradag langsung bae ting sareot turun nyamar ke arah setan ranca bangke. Cakar jeung sihung anu sareukeut paheula-heula hayang ngaraweg awakna setan ranca bangke. Setan rahasia ajeun warapkeun ka ulah kaingon-ingon anjeun sia kelong. Ulah kadohung lamun sakabeh ingon-ingon anjeun bakal musnah. Ya! Marunang alias setan ranca bangke ngangkat dua leungeunna ka luhur dina kaayaan cakarna anu ngabuka. Berebet torelap berebet aya sinar biru buburicakan ting torelap ting berebet tina 10 kuku-kukuna setan ranca bangke. Torelap sinar biru norelap perasat. Sinar biru kawas gelap teh nyamber kana sakur kalong anu datang narajang ka setan ranca bangke. Torelap ciger torelap bledak dua berebet beduk torelap ciger. Gelapanna biru anu kaluar dina kuku-kukuna marunda ngabentaran sakur kelong jeung lalai anu ngadeukeut. Akibatna dina waktu anu sakedeung ge ratusan kelong plakluk radag-ragan kawas hujan. Marurag kana taneuh bari jeung geus tarutung sarta ngelunkeun haseup bau daging kadurug. Hiji kelong anu pangbadagna gedena ge sagede jalma ngan meureun rada penek katampo nyeot tarik dua cakarna ngarah kana sirahna setan ranca bangke. Marundang harita gancang mapag ku sinar biru anu norelap tarik ka arah eta kelong badag. Tapi nasa memeh awakna kabentar si kelong teh hiberna ngadak ngaleok ka belah kenca kawasan bisa kana nyingkahan sameran gelap warna biru poos tekeuna kana sasaran. Si kelong tuluy muih manehna ngablesat deui ka satukangeun setan ranca bangke. Bari sungutna calangap nembongkeun huntuna anu ranggeteng ku sihung sarareukeut. Gapruk cerep si kelong ngagapruk kana pundukna setan ranca bangke.
dua cakarna kana tonggong mebes tuluy ngegel sirahna kana punuk belah kencana marundang gebres. Ayo, nekat sia dasar sato kurang ajar. Marundang gancang newak kelong ku leungeun kencana sedengkeun leungeun katuhuna ngolebat ngababuk kana hulu kelong anu harita ngegel kana tak-takna. Hiu prak sirah kelong saharita remuk. Getih campur polo kelong ngucur masihan jubah ku calana setan ranca bangke. Awak kelong anu geus eueuh nyawaan teh harita dibantingkeun tarik kana taneuh ku setan ranca bangke. Kurang puas sigana mah sukuna meta najong awakna kelong anu geus jadi bangke. Bangke kelong atuh meclang tarik jauh aya kana 8 tumbakna. Dini kelong kekerot ambak ningali ingon-ingon kemumutna carem kari nyesa ukur ulasan. Sewaktu si raja kelong nyata kelong nupang badagna teh paeh di leungeunna marundang. Sini kelong langsung nyerowok. Mundur barudak, mundur, mulang kanggon. Kelong anu kari 12 siki teh ting ciricit disada tuluy hiber. Ninggalkeun eta patempatan. Kaayaan jadi cang deui. Bangke kelong harita katempo patulayah. Pabalata kawas pindang patumpang tindih dina taneuh. Ini kelong ngangkat dua leungeunna pikeun ngaleupas ilmu andalanana. Tapi nang ngadadak sini nih kelong ngarasakeun angeunna kawas narima tenggeulan anu tarik kacida hiuk geduk. Srod awakna ini kelong kaseret mundur ka tukang. Panona mendelik buncelik bari bahamna calangap. Bahamna calangap eta teh ngaluarkeun haseup kawas jeroan awakna ini kelong aya anu kabeulem. Cungkel blak awakna ini kelong ngacungkel labuh nang karak bengkang. Kulit beungeutna katampo bareuh geuneuk semu beureum. Ini kelong harita ngacoprak henteu walakaya. Setan ranca bangke geus neunggel hulu angenan ini kelong ngagunakeun kakuatan ilmu sukma saktina. Tangtu bae nini kelong teh teu bisa nyingkahan atawa nakis kana tenggelanana setan ranca bangke. Sabab manehna teu bisa ningali kana datangna eta panarajang. Hingga datang wanci nu mustari bikin kaula nyabut nyawa peot andel ni kelong. Dan sang sia cacapkeun jampe paeh teh. Sada tarima kahebatanana jurus cakar belah jagat kaula. Cek marunang bari tuluy ngangkat 2 cakarna ka luhur. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng teh dialpukahan ku afiliasi ti Shopee-nya. Bilih pamirsa palaem ngagaleuh buku-buku dongeng Sunda tiasa diklik bae nya seratan produk nu aya di handap pojok video ieu. Adana link nu aya dina deskripsi ieu dongeng. Aya tos lebet mah pamirsa tos ngaklik linkna atanapi produkna nya tos lebet dina aplikasi Shopee-na pamirsa tiasa ngagaleuh naon bae oge bebas pamirsa henteu kedah produk anu dipajang di dongeng akinya tos lebet ka Shopee mah mangga bade balanja naon bae pangabutuh atanapi anu dipalai digaleuh mangga tiasa digaleuh nya. Ku barang galeuhna pamirsa ngalangkungan link atanapi produk nu aya di dongeng aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng. Mobilih aya nu palaes nyawer saurna ka mana ki tiasa dina seratan terima kasih nu aya gambar ecengan di handap video ieu digeser-geser pamirsanya.
dina suratan suka tidak suka tanda pilih videonya aya di dinya. Ada tapi tiasa ngalangkungan akun dana GoPay atau napi ShopeePay di 0852 10982379. Atur nuhun perhatianna urang teraskeun dongengna. Berebet tina 10 kukuku nomor undang keluar sinar berem kawas letah gelap anu terus manjangan. Rupana marundang derek ngahantem awak nini kelong ku jurus andalanana. Dua cakarna harita dihembatkeun ka handap 10 letah gelap kawas pecut berem ngolebat rek ngancurkeun awak nini kelong. Dina kayan kitu ngadadak aya sinar bodas panas anu ngeberasat badag ngahadang kana 10 sinar berem tina jurus cakar belah jagat. Duar beledug jalagur sorang ngabledug kadenge tarik nakar taneuh ingeung kawas jamu kulini tapi teu barelah cara tadi. Tapina tetep bae tetangkalan ngageter tarik dauna murudul dahana loba nu peunggas bari jeung tararutu kakabul jeung haseup mulek minuhan eta patempatan. Setan ranca bangke awakna meceng tarik ka tukang. Tuluina labuh gugulitikan tapi gancang manehna nekenkeun dua leungeunna kana taneuh blesat. Awakna mumbul ka luhur bari jungkir balik ka layang clek. Setan ranca bangke geus nangtung ajeg deui leungeunna ngeprukan bajuna anu barolong ngelunkeun haseup di sababaraha bagian. Beungeut marundang katemureuwah sababaraha tadi eta tempat geus hadir tokoh sejen. Saurang jajaka make papakean bodas-bodas katempo nangtung nonggongan kanini kelong anu awakna mental kapeclengkeun ku galombang bentrokan dua kekuatan anu diadu bieu. Ini kelong harita humaragung nahan rasa nyeri bari nangkarak bangkang dina taneuh. "Sanjon!" sentak marundang ka si jajaka. Kuring jalma nu bakal jadi lawan tanding anjeun setan ranca bangke alon si jajaka. "Sebutkeun saha ngaranna anjeun?" sentak marundang deui. Nu ngajawab lainna si jajaka tapi na saurang jalma anu harita ngadadak muncul ti satukangan rungkunan nu aya di belah katuhun setan ranca bangke. "Wanehnya teh Sanjaya Galunggung. Gelarna Jawara Pedang Dewa, muridna Sora Canvarupa." Setan ranca bangke gancang ngalieu ka arah jalma anu ngawalon. Nyatana didinya geus nangtung saurang tokoh kolot make papakean sing sarua bodas. Anu taya lian setan Someah alias Kimurdawira. Di satukangeunna harita nangtung kitu mang laga katempo tenang bari sikap kawas nu acuh. "Murdawira, biasanya anjeun oge teh sawar ngarago datang najal anjeun," cek marundang mari neuteup seukeut ka setan Someah. Ngadadak hiji soran nembalan ti arah belah kenca. "Suon jeung anu geus sawar ngarago ajal datang marundang." Setan ranca bangke gancang ngalieu ka arah sejen. Nyatana didinya geus nangtung dua tokoh kolot sejena. Nyaeta Resi Pakar Pantun jeung Ki Jama. Surang ngabladug anu mimiti dijieun ciri ku para tokoh kolot anu keur neneangan marundang sangkan bisa manggihan jalma anu keur diteanganana. Malah harita aya haseup bodas anu mulak muih di satukangan marundang jeleg. Sawaktu haseup ngaleungit saurang tokoh anu awakna bayuh-yuh budayut sarta sirahna dugul muncul di dinya. Eta tokoh make papakean kawas pandita siga biksu, jubahna warnana koneng, dikalung taspe badag anu panjang tepi kana beuteungna.
Kamunculan eta tokoh nyieun setan ranca bangke ngagerem amak bari jeung ngalieu ka tukang. Anjeun oge hadir badanaya. Sanggeus ngareret heula ka Nyi Mas Gandrung Arum anu ngajoprak teu walakaya. Da si badanaya kadenge kadalisan. Anjeun geus satuan ranceuk kaula. Anjeun kudu narima wawaras di kaula marunda. Henteu. Lain anjeun lawan anu pantes pikeun manehna. Tapi na Jawara Pedang Dewa, lawan anu saimbang pikeun manehna badanaya. Cek setan Somea. Ucapanana katempo daria. Resi badanaya jadi asa-asa sabab manehna neuneun hormat ka setan Somea. Tapi pikeun marundang mah kayaan eta malah beuki ngahudang amarahna. Manehna ngagerem bari neuteub hiji-hiji jalma anu aya di eta tempat. Saha wae di antara rayeun anu hayang modal ti heula, sor geura maju. Cek marundang nangtang. Sanjaya teu loba carita deui maneh langsung ngolebat maju dina gerakan silumana tenggelan kelabang geuning ngadius tarik kana dadana setan ranca bangke. Kolebat hiu wu. Hiu tu lain marundang anu ngajung ke rubuh. Tapi na kalaka Sanjaya anu awakna mental tuluy ngajengkang labuh ka tukang. Sedangkan marundangna masih ajeg nangtung di tempatna bari nurunkeun leungeun ka tuhuna anu bieu dipake pikeun nakis panarajangna Jawara Pedang Dewa. Gancang urang Sanjaya, gancang urang. Kitu manglaga harita ngagero mere sumangat. Sanjaya gancang ngegentakeun awakna, badana melenting tuluy nangtung ngajeg deui. Dina gerakan anu kilat pisan Sanjaya ngablesat maju narajang bari ngirimkeun jurus amukan 1000 pedang andalanana. Ureup kenca katuhna merul ngahujanan sakujur badana setan ranca bangke. Hiu kiu 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 kiu. Marundang leungeuna pakupis nahan gempurana Jawara Pedang Dewa. Tuk 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 kiu 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 des 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 plak 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 tuk 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 cebrot jedak geduk gebro. Akhirna marundang teh ngowowong sabab katoron kabeunangan ku tenggeulana Sanjaya. Awakna tepi ka ngadayagdag mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sanjaya teu mere omer, teu mere hawa ka musuhna, manehna terus maju ngarangseg narajang kanu jadi lawan. Sanjaya teh ngahaja, ngajak tarung rapet dina jarak anu deukeut. Sangkan musuhna teu sempet ngagunakeun jurus Sukma Sakti jeung jurus Cakar Belah Jagat anu memang ngabutuhkeun jarak rada anggang. Dina 15 jurus pambuka mah setan ranca bangke teh kateteran. Kadasa ku gempuran-gempuran Jawara Pedang Dewa anu terus-terusan nyahcar dirina. Ku jurus-jurus tangan kosong anu cepet sarta rapet. Sanggeus liwat ti 20 jurus kakarak marundang sadar lamun dirina moal bisa pikeun ngarubuhkeun lawan. Lamun seug terus-terusan tarung dina jarak anu deukeut kawas kitu. Sabab lawan mibanda kalincahan kagesitan jeung kacepetan gerak saeutik di saluhureun dirina. Marundang harita ngagajleng mundur nyiar awahan pikeun bisa malas narajang, tapi Sanjaya gancang ngawatek aji sayuti taneuna. Gebros Sanjaya teh saharita asup ka jero taneuh.
Marunda nganurek narajang Sanjaya ngagunakeun jurus sukma sakti jadi culang cileung sabab musuhna ngadadak ngaleungit asup ka jero taneuh. Keluar sia. Bangsat ulah make jeung ucing sumput sagara jeung kaula. Sentak marundang bari sukuna teteh jiragana taneuh. Taneuh karsa ngageter bari jeung nyeblok akibat tenjiragan setan ranca bangke anu ngandung kakuatan tenaga jero. Dina kayan kitu, hiji bayangan ngolebat datang ka eta patempatan, kolebat jeleg, saurang awewe tengah tubuh. Di samping jangkung make kabaya beureum geus nangtung ngajega di tengah-tengah kalangan tarung. Deh, eta keur naon siabah eta? Maneh ikut tatangko teteng kitu eueuh musuhna meureunnya leungiteun. Ieu bah, ulah sok bingung-bingung ye, mendingan oge jajan heula awug. Sok tah mumpung hanet keneh amis raos kareueut geura awug ibi mah ieu matak dedeyeun. Bah Agus ge tepi ka kaedanan. Dede tah ieu aya kukurawal ya surab jagongna sok geura meh bedas ieu tarungna. Pohar pemirsa. Kuno rojolna Bisarwiti atuh urang cekapkeun heula nya dongengna dugi ka dieu lalampahana Sanjaya Galunggung si Jawara Pedang Dewa. Dina lalakon lumaku purwa atau tamatnya dina lakon setan ranca bangke bagian ke-12. Caga urang teuneun dihandeuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeureun di bagian anu salajengna pamirsa atur nuhun kana perhatosanana. Atur nuhun parantos satia manco ge ngadangukeun sarta ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Sadacan namit mungkur akina ngabsen sakolebat heula kanu tos hadir di bagian ke-11. Aya sawe aya Kang Abdul Solih di Tasik Sukaraja nya. Jeung wel oge aing aki Kang Dadan Suryana di Purwakarta, Teteh Titi Amelia, Kang Anang Brahma nya anu di Jatinangor teh ya. Kang Irfan Yudianagari ti Raja Mandala, Kang Nang Nurholis nya anu ngagegeuh wilayah atanapi wewengkon Tegal. Bos helm teh nya Kang Tajudin Pijit di Palihan Sumedang, Kang Gopal di Tasikna oge aya sahadaya Kang Ade Sibron, Kang Adi Andri Juragan Nasional di Bogor, ka Teteh Tami Malihah di Ciamis, Teteh Yulinda Belia di Palihan Tasikmalaya, ya Kang Didin Syaripudin nya anu ngadepong Beringop Dud zauna. Oge Kang Wawan Setiawan Numanco Satyati Uni Emirat Arab, Bah Agus Setiawan dea di Jati Hanap nya dah. Bebene Bisarwiti sigana tos jadian nya. Siabah tukang ngaborong. Aya Kang Yaya Sukarya di Majalengkana, aya Kang Nanas Sahidi. Oge Kang Asep Suherman di Bekasi, Kang Agus Muklis di Bogor, Kang Uri Samsuri, oge Teteh Leli Agustianti Palihan Sukabumi, atur nuhun ecengna meni bareureum ararasaknya. Aya Teteh Esther Adelit, oge Kang Wisnu Walyana, Kang Haji teh pangintennya sareng Teh Haji Teti itu pamiti lepat di Ciroyom. Aya Teteh Rokayah di Palihan Cianjur Mekah, oge Kang Topik Abadi di Kircon, Kang Yuyu Supriyatna di Tasik, Kang Jaya Sumpena oge nya atur nuhun. Kang Jaya Sumpena di Palihan Jakarta nya, amin. Kang Asep Saipullah di PR Cimahi, Kang Setia Budi di Palihan Tasik, Kang Henen Philipnya di MS 13 Cibiru, oge Kang Prabu Arjuna di Palihan Banjar, Teh Suliani Palihan Cianjurna, Bagus Sumantri anu meneko di Palihan Garut, Teh Linda Imut di Bandung, Teh Intan Ramadhani di Garut, oge Kang Dede Rohman di Samarang Garut anu manco teras nyarengan aki. Pamirsa sadayana anu mika mumut kana dongeng Sunda, anu mika cinta kana pedaran dongeng Sanjaya. Sakitu heula panginten kapihatur pangi ieu nya. Akina mit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hancang.